di empel ieu mah ti Bang Wasi we mengepel nageda sebenarnya namanya kan itu DP namangan eta loba anu nyarocoan euy sare eta rada kurang tibra barudak jadi komo apal kahanap kieu mah jadi tereh pisan meureun jadi lembab tah jadi ari lembab kitu mah gareunaheun cara diting makhluk-makhluk anu kitu apa kana pengganggu teh ngeunaan barudak tah jadi kumamang dari dia teh langsung diberesan apa kana mah da geus beres ayeuna teh mamang teh golepak heula ayeuna teh mamang teh ngelepus heula ngopi heula tah ayeuna seungeutkeun heula tali rosona barudak bari nungguan gararing jeung mamang teh tadi dia teh piperaan mamang ieu tuh si mengkilang nyampeurkeun nih eta teh teuing saha miceun da teh di dieu mah heueuh ucing teh loba nu marariceun kana tempat kieu mah nyahoeun meureunannya anu meuceun teh cenah di dieu mah loba jelema ieu pasti loba daangeun anu kapiceun jemeureunana lung meureun ka dieu dipariceun anak kucing jeung inung-inungna eta mah saboronoyot barudak tadi dia barudak teh tuh kenaon cingnya ararepa teh tararebak eta arek nararangon pokoknya mah gitu lah mau dibejakeun bisi kabenet lain kabenet bisa jadi pelanggaran tah gitu barudak tararebak we gawe lah ngentong nontong salah pahamnya tong nontong boga pikiran mamang sok miluan tara mamang mah barudak haram geus tinggalkeun baru salah barudak eta anu arek parestapora pokok namanya ayeuna mamang lanjut deui ye ngana ngajahitan barang-barang mamang di kusabab geus pararoek teblah ditu mah geus rada cara redeum lah paur hujan deui cuma mamang teh geus lah tong lila-lila teuing nu penting mah geus eumel geus rada kahaneutan kitunya geus disikibring-kibring ya pokona mah disingkir-singkirkeun lah makhluk-makhluk gaibna ku mamang teh geus tah dikibring-kibringna diusir-usir lah makhluk-makhluk gaibna ameh mamang ke bobo tiasa tibra deui ajeeg bobo kenapa gitu lah mamang jadi kita bisa ngadahdir dengan nyenyak lagi semalam nanti teh euy cek mamang teh kitu tah mau teh dikakeun dieu heula video mamang tong poho di kararomen di like di share atau di follow atau barudaknya malamun karesep kena video mamang sakitu heula hatur nuhun kudu bae.